hiji kolbu ya ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat. Apakah eta kiai, apakah eta ustad, santri, pedagang, pejabat, presiden sekalipun bisa ngebersihan hati. Ya Allah ya Rabb, naon bae kadele disebut mukasyafah. Mukasyafah teh dihibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo mah. Eta lah model para wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapanggihjeunna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah. Katempo gurak-gerik kolbu. Kangjeng Nabi memual anu ngabandingan anta syamsun anta badrun. Tapi eta malah panompe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat. Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu. Kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha? Siti Aisyah nuju ngaputan peuting jam 9. Begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarumna ragag plek. Bingung Siti Aisyah. Lampu parem jarum ragag. Cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincang teh dikrami kemong teu kuari. Teu kumaha ieu? Kanjeng Nabi. Jol Kanjeng Nabi, Masya Allah, kamar caang. Katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna. Kanjeng Nabi senyum-senyum. Memang ningali neangan naon gitu jarum ragag. Emang pan lampu parem. Aju katingali kunaon ku cahaya tuan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya tuan anta syamsun anta badrun. Urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpet bae poek. Ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan beureun nya moekan jagat. Ya kari ya Allah Kangjeng mah caang. Nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot da fi dunya wal akhirah. Ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi. Aya dunia cacaang Kangjeng Nabi, aya urang cacaang Kangjeng Nabi, aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi, aya surga cacaang Kangjeng Nabi, aya neraka cacaang Kangjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah. Hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng, laulaka lama khalaqtul aflaq. Mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter. Nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng. Nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok. Anu sok ditiup oe teh naon eta? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet. Katangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok. Eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lalagaan kerisna ge atuh bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri. Keris Haji Patin. Pohara. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ya Allah, keris dipikeun ku nya. Tah segala dipikeun. Ih, ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok. Geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon kana? Naon kana? Gapleh tuh sih menyawa. Jahoan jawasok berenya. Koprok. Kasih orang tuh sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu tatadina di kana neraka kasorot ku sinar tinggalkeun. Jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng, aya nu nawaran ka urang ieu, nu nawaran ngridit. Menawaran kreditan, nah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek, tapi nugas kasorot ku sinar Kangjeng, hei haram,
haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beuting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe. Lain cara urang etek lain. Etek mah malah nu geulis. Kawaron malah nu geulis jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang. Lamun kitu mah Cilongok mantep. Gareulis urang Cilongok mah. Tapi lain penduduk asli. Gelis misalnya ya aya we gelis nah pokoknya kurang mana bae ya sengit nya gelis datang misalnya ke Haji Masuri hajunyana bubuka bajuna buka jadi buka kutangna dibuka waduh haju sempakna dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mah deuk sedekah bae ka Mang Haji. Nah kira-kira muat Mang Haji kira-kira mikir-mikir caknya wah sinar leutik aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh pung gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona mah hayang awak aya ban dicabut di sinar nah udah mikir-mikir kene coba ka Haji Bahri datang aja bisa ditiheula bae bisa ditihil baik. Wah, ini mantep ya nih ini. Barang disoratan ceknya nih kula rangda, saya berenang 10 tahun mah. Ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri. Langsung ka dieu sia. Tangkep. Oh, sinaran jasa tah mah. Aduh. Komo ka Dulgani mah. Dulgani mah kakarang can dibukaan kok geura buka. Geura buka. Oh, tah mah kumaha orek koros. Eta lamun sinar, tapi lamun aya sinaran nyana datang, ada apa Ibu, Mbak? Ini saya mau sedekah. Sedekah apa? Sedekah diri saya gratis lillahi taala. Budak. Gratis lillahi taala. Begini, Mbak, saya kan udah ngaji, Mbak. Sebelum nikah ini kan haram. Padahal mah ini geus kieu bae. Si badage keom bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundi bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari ka dieu nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh. Bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai, nggak ada. Wah saya tahu cina kalau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah ini negara mantak acak-acakan emang kumaha. Nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeun teh urusan nyana penting mah urusan orang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang can geus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah rencanana kula ka dieu terakhir jam 12 doa
judi hudang-hudang kulantaran cenah mubalik terenggesan udang aju ngopi cek tukang son Haji Maman alo kula cepet tadi ya maksudnya kok Pak geus ka dieu mah cenah deuk kadoan mah tereh balik cenah ya Haji Maman ya atuh geus lain dirar galagatna lain deui ya alhamdulillah hampir-hampir mah kurang sehat sebenarnya kula kurang sehat mudah-mudahan sakula Pak Haji Rosidi tadi sholat isya aju sareh heula kurang sehat iya Pak Haji Rosidi ntar Pak Kiai kalau kurang sehat mah saya aja gantinya esoknya atuh teh daunnya nanti Haji Rosidi itu gantian kalau masalah besi punya dilas aja nih mana besi malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngemulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna lahir Kangjeng Nabi tahun 570 Hiji Masehi Hijriah tecan aya bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah di Son'a dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah nu endek ngahancurkeun Baitullah ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng geus deuk dihancurkeun ku Kangjeng dibersihan dimulyakeun di kiblatan di harapan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng wafat Kangjeng Baitullah terus dihancurkeun ngan teu kuat lalaunan jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah leletikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku ari make naon karena dikitu-kitu makanan marawisan ini mah gaji pendi kadua ulang tahun teh naon pakai lilin kan tah otakna di mana ibu dah wah itu aya ieu atuh 12 aduh supaya ulah ngiblat ka Baitullah segala rupa diusahakeun kahayangna mah arulah ka Mekah setik nah engke mah tetep hancur Baitullah ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman mantak dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna geus dimasalahkeun dina kitab urang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup jati rok sarolat lain Cilongok ieu Cilongok Gandu Cilongok ieu mah teu beda janu di Cilongok Gandu ge KTP-na Cilongok ieu tatangga Haji Masuri blon mah nah bertepatan jeung tahun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia Masya Allah kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi
sene nu geus teu parem-parem pas lahir Kangjeng Nabi parem patung sakitu gede desona begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung begitu Kangjeng Nabi lahir benteng nu sakitu istimewana kuat ngaguling Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia tegas aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan hancur agama-agama batil bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puanasna cedem tiis kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan begitu maulidan cedem kepikiran-pikiran cedem iya malam iya Haji Masuri membangun geus merengut cedem tah tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir buringas deui Haji Masuri mah beda nya sok aya buringas sok aya sedih sok aya teu parugu Haji Masuri perwatakana kos kitu nya lolobana mah teu parugu lah iya Haji Masuri Wakusiyatin lardu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa in'ati simaru tangis dijelaskan dina berzanji wakusiyatil ardu ba'datu lijadbiha sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila begitu lahir Kangjeng Nabi Masya Allah eta hujan anu tiis dina sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi usiatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang di daerah Mekah ge di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok aduh indah iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae sesana kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg nyaho ka badur hah Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur baheureup pajar suweg gunyana ieu carita santri kula di dieu aya santri pan baheula mah kebon kirai atupannya nyaritakeun tales ngeunah singkong ngeunah suweg ngeunah ngan ulah teh badur sebab badur mah mabok nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung we ka kebon wah ieu suweg jekeun ieu waktu gede dipotong bawa ke podok bebeja ka babaturana poe menang suweg gede cekeun ieu pan geus dipiceun dauna di kebon kene waktu dipasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki kabeh beuki dipasak langsung dipasak asak di dahar nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus disebut uding badur sia datang ka kuari teh uding badur urang geus kasebut teh uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teh ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur eta gara-gara mabok badur
eta ku subur-subur di urang subur naon bae aya di urang meta ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ainatis simar wa nasyajar wal jan da teh bubuahan di Mekah masa kitu kaayaanna di urang mah kaasem-asem aya asem cerme di dieu aya tangkal lain anu karitu teh tah lain nomor gede ngeuna tah anu sakitu deuh baheula teh deuh di dieu anu mun didahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teu ya ieu kudu oong ditanya oong mah nyaun digigiri mahnya eta nun segede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta non ih lain tanggalna juga buahna kahadap-hadap kitu tah non lain nu nyaho wah panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu tah set pohoan ngaranna kayak dek sakola bae kadinya ngala terus di masuk ngalat teh bebeja kulo mah bebeja nya nanti aku bebeja para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi numata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil asabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina Haji Masuri misalnya Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag teh Masya Allah geus parai gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir berubah daerah berubah suasana geus aya tiis ya gede sakumaha nu sok urang dicaritakeun susuanlah ku Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk dibere tresep campur jeung jelema dibere teu hayang kana alam dunia neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis jeung jelema-jelema teu hayang hiji Kangjeng Nabi otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur ibadah sorangan Kangjeng Nabi khusyuk ka Gusti Allah memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadahanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan atuh urang mah di jero kamar be sorangan pamajikan di kamar itu anak kamar itu urang kamar ieu poekan ku urang kamar
sorangan orang dedinya jam 1 jam 2 pakailah sesengitan orang make putih-putih di berangna aya nu paeh urang urang mulai ta asan aya pocong ya lain ibadah tunggu lama ibadah teh kos kitu Haji Bahri kita pernah nyana kos kitu mantak kuarina rada lain deui ge ngan nyana mah di kamar kontrakan nah aju aya SMS-an di kurang Lampung bener kan eta mah lain usah ngaranna iya Haji Bahri itu cek nyana aya kos kitu turun nyandung oh ya turunan nyandung nya asal ngada yang nyandung mah ieu aing turunan nyandung cek ulah nyobot turunan gara nyandung atuh sia ye itu turunan maka bege aya asal ngada yang nyandung ieu aing turunan aing nyandung henteu naonan tuh komo ieu mah ye aing sarua cenah turunan kukula sok dikitu keur ngomong turunan sia hayu laksanakeun teu siap teh jangan emang kunaon beuh nu di imah kumisan tapi galak nges langsung ngomong turunan sih ayo endek tapi bebeja kai mah kiai aya cenah nu daekeun doana bae geus berani doana cenah supaya reper HP maling mau ngadoakeun emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja aing hiji sia hiji aduh terjadi mualah cenah kieu geus hiji bae sadar sorangannya aduh aya deui Haji Patin geus sarua nyana geus sarua atuh jelema apa ruangan kaburu kanyahoan atuh kajua kukula diajak zarah ka Banten ieu teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh kahayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ka peuting pan ngaranna ge Zarah ditelepon woi gimana oh pacek urang pan telepon gitu amat Zarah di mana ke nya dibere sawo bae cek nya ke meuli sawo di mana sawo mah di mingguan ge ambal aya wah Haji Patin ieu mah tsunami ieu mah bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun guys ulah sok haju aican boga ilmu na ulah maju padahal mah ilmu na aya ya dibere ku kula ieu auzubillahi min sok seurit ieu lah ilmu nyandung ieu bismillahirrahmanirrahim wa qol atuh ku sia direkam ke atuh jadi bacaan nyarandung kabeh moal tah geus beres tah ayatna eta tah asal pamajikan marah aya urangna bari jengke maca salah sarbo geus madeke coba praktekkeun aja bari tah Kangjeng Nabi teh lahir sagesa lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai jeung irodat Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tata dina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeunna Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung irodat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah nyawa geus dibatas ku nu bogana eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah
sehat papasten Gusti Allah, gering papasten Gusti Allah, kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah, nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah, nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah, pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah. Nah atuh jeung maka ngarasulah sagala ka Gusti Allah, ja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat irodatna. Lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal lemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah. Deuk naon atuh nu dikarasulakeun ku urang, deuk naon atuh nu diingkaran ku urang, ja kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna. Deuk kumaha? Da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta we bari zikir ka Gusti Allah. Eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah. Teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul, teu pernah maca buku, teu pernah nulis. Ummi Kangjeng Nabi teh. Artina ummi teh tara maca, tara nulis. Tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna dimimiti samemeh Kangjeng kaditu. Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa, zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng apal kabeh. Zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi apal. Zaman Kangjeng Nabi Enoh, Kangjeng Nabi apal. Dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi ka dieuna. Zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atbat tabiin apal. Zaman tahun-tahun berikutnya apakah Kangjeng Nabi teh nyahoon bakal Presiden Jokowi? Apaleun di Presiden Jokowi, di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi, emang teh nyahoon? Nyahoon. Apaleun terus datang ka memeh kiamat dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Min alamati saah, ciri kiamat, ciri-ciri de tereh kiamat dicaritakeun ka kiamat da Kangjeng Nabi apal. Kangjeng Nabi ngan teu daekeun nyebutkeun tahunangan ciri-cirina hungkul. Alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah, ja ilmuna ti Gusti Allah. Terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan, nu disiksa siksana jeung macem-macem, kemudian engke mahsyar dibayangkeun, dibukakeun ku Gusti Allah, digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar, narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga, anu garoreng ka neraka. Di nerakana aya anu abadal abidin kafir, musyrik, munafik, aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga. Apal kabeh Kangjeng Nabi, teu kudu maca, teu kudu nulis. Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bae lantaran mun teu ditulis janna mah teu bisaeun. Jeung poho sakitu ditulis ge poho bae, kadang-kadang tulisannya teu kabaca ku nyana. Ih parah jasa tulisannya isi tulisan saha cenah ieu. Teka baca di bebeja ke anak kena. Ieu coba macakeun, ieu si tulisan nang leungeun apa nang suku bah? Tulisan abahna pada dihina eta. Ya Allah ya Rabbi. Tulis mata kula sok ngadahar ceker kotop. Baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker. Jore nulis. Geus bapak sia jore. Nya jore nulisnya jore beungeut bapak sia mah. Sok acak-acakan tak emanya. Tah, ulah orang ceker ulah. Naon bae atuh ya tunggir ulah. Ulah. Naon atuh mah jangjang sia mah. Abe bisa kikiplik. Asal anak bae dibere jangjang. Ping yang abah. Mentok cek emak. Ai anak mah hulu. Jangjang bae. Tilok bae bener diberena. Mentak kos kieu ye buktina eta. Tilok dibere mentok. Ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mantak ngeunah. Sok ajetuh nya masa. Haji Masuri mah jangjang bae diberena. Atuh eta kos kitu tunggir ge ulah. Tunggir mah tulangan ngeunah yang abah.
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya kangjeng. Nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya, cekas hate teu mamawa makhluk, cekas hate teu mamawa kahayang jabatan, cekas hate teu hayang salian Allah. Di jero hate anu nyangkrungan hijbe Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu-ilmu nanaon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geus baca hayang naon bae bukan asal cekas sampai urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang gitu ngomong mah mantap bae ya Allah pernah melet gitu manjur Haji Masuri mah ya beak mobil hiji sia aja lah beak mobil hiji bobogohan bantu mah tilokos gitu boga kenek Haji Arab ragag kenek duanya nah Haji Arab jeung Dulgani hiji Haji Arab ragag atuh supir terus bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kena sok adzan Jumat teh kenek nyana cuman lamun dibuka ieu na barared kabeh urut ragag nomor kedua Dulgani ya, begitu deh ka Garut cek nyana teh ka Dulgani kenek ban kenekna kenek profesional eta loba laga jasa itu loba laga ban nyana mah dol pinuhan bensin ka Garut oli pinuhan dek ka kula maksudna ka ditu waktu Dulgani mah siap jasa geus bensin di pinuhan ka oli kunyana dibuka heula handapna dibuka dibersihan kunyana sok bengkel kan ngaranna aturan mah bengkel ieu mah lain panjana mah lain bengkel kunaon dibuka tuh handapna bauda buka kunyana set beres wah bersih cek cenah geus kesian kunyana oli set beres beja siap bos beres bos edoh langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak drogdog mobil guna dia udah drogdog aduh barang kasih siti boh horeganan oli murna teh dipasang aduh iya bukan kenek parah nah eta Dulgani sesa keneknya nah tuh tak gesah belum nyaritakeun nyana mah geus eueureun-eureunna maksudna emangnya mah kos kitu rurah oji eta teh hadamnyana kunaon ai hadamna sugih ai nyanana henteu tah ieu hiji kolbu ye ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat. Apakah eta kiai, apakah eta ustad, santri, pedagang, pejabat, presiden sekalipun bisa ngebersihan hate. Ya Allah ya Rabb, naon bae kadeuleu disebut mukasyafah. Mukasyafah teh dibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae. Eta lah model para wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapangijengna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak gerik kolbu kitu keneh. Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah, Syekh Maulana Yusuf mukasyafah, Syekh Maulana Mansur mukasyafah nu aya di urang atuh eta pandongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin teh diinstruksikeun babat Banten dilaksanakeun hebat. Satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak kitu nyaba geus beres mere ilmu alhamdulillah nyana balik begitu balik biasana kan jalan darat ieu mah jalan ka laut abah dek jalan laut cek Syekh Syarif ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae henteu lah abah neuk jalan laut bae lah abah ngeunaheun
di Banten langsung Cirebon kan geunaheun cek Syekh Maulana Sandin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut henteu geus doana bae balik berangkat set jalan laut Masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ka luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat deh ngabang di luhur asal napas teu kuat kelem ditepuk si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung kitu blak bah ceku lagi ulah jalan laut ieu kan silaka bah ayo gadi diakep ku kula aduh hadena gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh jak jana ulah lempang kieu terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon coba Haji Masuri Haji Bahri atuh ulah waka di laut nu bebeneran heulanan lah nya ulah waka maning kucuprakan di empang bae heulanan coba yang nyawa kucuprakan di empang babacaanna mah saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallahul jalilul akbar tilu kali ulah napas baca deui la ilaha illallahur rahmanur rahim la ilaha illallah tilu kali napas tilu kali ulah napas dibaca deui la mal baca ku aing gitu engke sian nyobaan hiber ya ieu hiber jerus diperda ku kula dibere tah coba baca perem nyana ti luhur ka handap la ilaha illallah la hayo nguling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 9 10 geus datang ka Banjar zaman can aya tol supir Pasumantri gideg Pasumantri isi aing bingung jak cenah naik mobilna mobil Cosmasda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing jak cenah isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun nya Pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dek buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mamun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana be macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah ieu kajian Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere nyorangan resep karak nanti ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun mal salah ieu nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan kan jadi kos kieu teh jadi kos kieu orang salah guru emang guruna horenganan ti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aya sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon ente sih teh hayang naon sugan besi hayang naon besi hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mumpung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa
sok aya kan dina ai nikah teh sok dibaca ayatna teh naon gara fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruta henteu kakak nyandung ayo kula mah ridho henteu geuneuk malet mah kula mah ieu ridho jasa ridho malah dianter ku kula cak salakina bener tah sia tah yeuh ya bener horeng mancing pamajikanna bisaan horeng hayang nyandung gede lagas ya tungtung orang dicarekan ya Allah ieu mah kieu cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri saya mah Haji Masuri mah ya aing mah ieu sebenarnya mah lain naon Hajiwati ngalaksanakeun parentah Allah Haju menang ilham hebat Nabi kapan Nabi boga wahyu aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu jadi beureun Allah mere ilham cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Hajiwati aku gak salah cak Hajiwati aya bener-bener ilham mah ngan aing ge ieu cak Hajiwati kebeneran tah kamari dibere ilham ku Allah tita ngampak hulu sia wah gaduh ilham tuh beres nih bae ayo sia aing ge boga ilham caknya wah geus cak Hajiwati geus ngadu ilham teu beres mah kos ge mah ya atuh aya deuk nyandung malah bebeja Haji Masuri teh mah kos kitu mah rahasiakeun oh dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun tetep ka ambe intel pasar kemis mah serse teh sakar nu maot suta atuh eleh ku Hajiwati mah suta mah teh mah serse lah tah mah ku Hajiwati mah irungna seukeut para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu Kangjeng ye datanglah ke umur 40 tahun Masya Allah hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam ditangkep Kangjeng Nabi ya Muhammad Iqra cek Kangjeng ma'ana biqari'in Iqra baca ma'ana biqari'in kula teu bisa maca Iqra ma'ana biqari'in kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng langsung kaluhur hibersat ngageter-geter Kangjeng bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut Masya Allah karim luhur didinyalah Kangjeng pertama di turunan wahyu anu kadenge ku urang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah zammiluni cek Kangjeng teh rurub kula rurub pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah bangsawan di Siti Khadijah Masya Allah sugih aya di Siti Khadijah majehna urang boga pamajikan hayang tanu kitu teh ayan teh mengaji mah haji we lamun aya nu kitu teh awewe rangda salah umur 40 tahun gelis bangsawan turunana bagus haju sugih haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek tuh daek jasa sakjana dunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun orang Tegal ge nya terus bae ya Allah ayeuna orang Brebes mah pancarang nu hideung carang nu putih itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah itu tah eta kan lo cak orang Brebes teh bu enak aja tuh kiai nih kulit saya putih padahal hideungnya da geus tah Kangjeng diangkat jadi Rasul umur 40 tahun berjuanglah Kangjeng Masya Allah
bayangkan ku urang perjuangan Kangjeng anu tadina sesembahan orang Arab saat eta kadeule pangeran teh bentukna batu ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu kudu nyembah ka Allah sementara pangeran nu kadeule batu kita ditinggalkeun kita nyembah ka nu teu kadeule endeu kumaha teu puyengna sesembahan orang Arab saat eta teh kayu anu kadeule kan kayu teh anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq naon tah teu tantangan gede ka Kangjeng sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu parem-parem ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi rasul di tangan robah sesembahan tersebut ulah eta cek Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq eta mah makhluk naon tah teu piperangeun ngarobah model koskara itu perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun riba lamun aya dua akad beda harga dirobah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dibikeun 80 tapi mayar tetep kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karar itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri lempang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah masyaallah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya ge begitu diangkat endek siap tah eta ya Allah ya Rabb inilah tugas Kangjeng ngeuweuhkeun pangeran nu kadeule berbentuk makhluk tita ka Khaliq nu maha qadim ngeuweuhkeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana titah dieuweuhkeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa ka kantong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu nu lainna har hese teh nu garit eta lah bibit-bibit piperangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah. Nah, mata Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah, alhamdulillah berhasil dengan insan optimal. Kita hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun atau 11, maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah. Geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi seberapa? Berapa ratus? 34. Bener tante sih. Aku masih salah bae mah hitungna. Jadi 600 tahun Masehina, tahun Hijriahna tahun 11. Sebab timimiti hijrah ke Madinah. Disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang
tala'al badru alaina tala'al badru alaina datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut kasep kolbu caang kolbu badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah tala'al badru alaina datang min saniatil wada ti arah saniatil wada kampung datang ngaranna kampung saniatil wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ieulah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far mah cek Imam Ja'far anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Haji Masuri kadeuleu Haji Wati kadeuleu Haji Rusdi kadeuleu kah kasepna teh kadeuleu nyana teh asa kasep bae cek nyana wallahu alam cek halayak rame mah tuh Haji Bahri bau jangan geus koteteng koteteng bae mantap kaeng nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah sakitu kaayaanana pas-pasan teh Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan Kangjeng Nabi moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9 begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarumna ragag plek bingung Siti Aisyah lampu parem jarum ragag cek Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincang teh dikrami kemong teu kuari wah teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu parem aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badrun urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat ya kari ya Allah Kangjeng caang ieu nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot da fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi
aya dunia cacaang Kangjeng Nabi, aya urang cacaang Kangjeng Nabi, aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi, aya surga cacaang Kangjeng Nabi, aya neraka cacaang Kangjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah, hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng, laulaka lama khalaqtul aflaq, mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng, pinter. Nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng. Nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe teh naon eta? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet. Tatangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok. Eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan kerisna ge atuh teu bisa dicokot ku urang. Wah atuh lamun bulan mulu deta dipandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin pohara. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, ya Allah keris dipikeun ku nya tah segala dipikeun. Ih ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon gara Gapleh tuh sih menyahoan. Jahoan jawasok warnanya. Koprok kasih orang ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu tatadina di kana neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng, aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, menawaran kreditan. Nah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek, tapi nugas kasorot ku sinar Kangjeng haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beuting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe. Lain cara urang etek lain. Etek mau malah nu geulis. Kawaron malah nu geul jore, carang nu geulis timbul ti kawaron carang. Lamun kitu mah Cilongok mantep. Gareulis urang Cilongok mah. Tapi lain penduduk asli. Tah, geulis misalnya ye. Aya we geulis lah pokona kurang mana bae. Dia seungit nya geulis. Datang misalnya ke Haji Masuri. Hajunyana bubuka bajuna, buka jadi buka, kutangna dibuka, waduh, haju sempakna dibuka, ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri, ceknyana abdi ieu rangda, ieu mah deuk sodakoh bae ka Mang Haji. Nah, kira-kira buat Mang Haji kira-kira. Mikir-mikir ceknyana, wah sinar leutik. Sinar leutik. Aduh. Anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh pong gitu kan, cuma mikir-mikir cenah parah. Berarti jerona bahayang awak aya ban dicabut di sinar. Nah moda mikir-mikir kene coba ka Haji Bahri saya datang aja geus ditihela bae wah ieu mantep cenah ieu mah barang disorotan ceknya ieu kula rangda geus saya berenang 10 tahun mah ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dieu sia tangkep eueuh sinaran jasa tah mah. Aduh komo ka Dulgani mah kakarang can dibukaan ka geura buka oh tah masa kumaha orek koros. Atuh beres eta lamun eueuh sinar. Tapi lamun aya sinaran nyana datang, ada apa ibu mbak? Ini saya mau sodakoh. Sodakoh apa? Sodakoh diri saya gratis lillahi ta'ala. Boh budak gratis lillahi ta'ala.
Begini Mbak, saya kan udah ngaji Mbak. Sebelum nikah ini kan haram. Padahal mah ino geus kieu bae. Si badage keong bae. Haram mah haram, tapi kok itu bangun. Urusan bangun mah lain lagi. Midnight ya. Teh bertah. Aya mah aya sinaran moal kajen kumaha ge. Moal. Tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik. Bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho. Seputar para pengusaha nyaho insyaallah. Lain lalagaan nyaho. Ieu nu ngaji teh ngaji aya bos. Bos ngaji kuari. Babaturan anak keluarga Pak Harto. Ngaji kuari kadi. Nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan. Wow kabeh. Bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai. Enggak ada. Wah saya tahu cenah kalau mau kesini si Azim nyaho nyana. Sebab babaturan nyana. Wari ngaji tah. Nyana nyaritakeun anu wah. Di negara mantak acak-acakan emang kumaha. Nah, lamun kukula dicaritakeun ngan kajeun teh urusan nyana. Penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zaman geus 14 abad masih keneh nyorot. Masyaallah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atqal azkiya, asfal asbiya, azkal azkiya eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu. Lamun urang boga kayu eta, urang peureum. Hayang ka Cirebon. Dicekel ku urang set, urang bisa hibar ka Cirebon. Iksir. Urang teh cicing hayang ka Singapura. Langsung cekel set, langsung teh kudu make lain air. Ragam di Karawang teu kudu ieu mah lain teu kudu ieu mah kayu iksir cekel urang beungsa langsung berangkat ka Singapura. Haji mah Haji Rusdi teu daek balik di Singapura. Eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang. Awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Kukulah didalegeun bae. Heuh sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam masyaallah. Nya paruti, nya baragus. Teu ditutupan di Singapura mah. Nya geus ngajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui. Taon sia? Dek jarah, lain jarah sia mendek deuli eta. Heuh sia. Ya Allah. Tah, boga kayu iksir. Boga aya iksir. Kayu iksir cekelan hayangna. Urang dagang nyekel kayu iksir. Dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat-lipat ganda. Nah, nanyakeun tangkal. Aduh, geus tinggalin zaman. Geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir, masyaallah. Urang bodoh, cekel kayu iksir, baca Quran, bisa-bisa maca. Urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa. Ieu iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah
lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sayyidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Deuk dibere bendera. Bereun muriang. Muriang naon? Nyeri mata tidak ka dieu. Tak ka dieu deuk dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sayyidina Ali teh. Ka dieu Ali. Ciduhan. Wah, usap ku Kangjeng set mata. Masya Allah cak Sayyidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri hayang nyaho coba mun teu buta bisa ulah usap-usap lah Haji Bahri atuh Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set usap Masya Allah coba ciduh Haji Bahri usap kan jadi kieu cenah ieu da tadina mah aya remeng-remeng mah kuari jadi poek kan salah ngusap. Aduh. Nah, iyalah iksir. Lamun urang hayang kayu iksir, babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir. Cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi, macana sapoe sapeting 4444. Tuh. Meme berangkat geus olab. Itu mau jadi kayu iksir paling ya kayu asem. Kayu asem iksir ya Allah ya Rabb. Nah ya iksir baca kurang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho karena papastan Allah carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Eta tah terapkeun coba. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik, ulah inget ka pamerena, inget ka nu merena. Ridho Gusti. Tah, urang dibere sehat, ulah inget kana sehatna, tapi inget ka nu mere sehatna. Gusti nu mere sehat ka abdi, abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti urang kuari can kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang bosen nya gede panyelintuh sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nya kitu Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyil dagingan mun keluar di udag-udag anjing pajar tulang lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salila hirup di dunia abdi ridho Gusti saen sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti masyaallah babari tah ngomong mah babari ayo coba ridho eta mah geus eta kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca masyaallah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh jadi teh anggeus deui bae iksir ieu iksir teh anggeus deui bae wah taun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho nah sababaraha macem ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusdi mah geus julak cileuk bae nya mah lain deuk muludan deuk ngadar sate tah
ridho Gusti ka urang, ridho urang ka Gusti sarafna maca sholawat nama neuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti. Masya Allah ieu bakal jadi iksir urang. Dok contoh iksir hari eta aang nu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 80 hiji nyana nyaba ka Garut naik hardtop supirna supir cak supirna ulah jalan dieu ang jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cek ang urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur sih mah tebih saen bahasa Cianjur nya bahasa dieu bae dek mana sia asana seubeuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia deleg-deleg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep. Awas ya ayo Garut mah lain deui Garut mah mantep tah cikaan teh jalan deui wae ih jembatanana nuju di omeh wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios ceukang hayu jalan di nyabe atuh supir terus we ge waduh cak supir ieu mah ngubrus kabehan urang mobil ieu hartop datang tah angna kan peureum bae nya terus ieu jembatanna putus terus gas ieu sanes gas kitu henteu aya jembatan gas sagada gas cak supir teh aing kuari paeh ye gas pokokna tuturkeun ka aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber aang geus kieu bae geus beres eta entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan kula dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araristimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahanna bangsa 2 jam deui karek anggeus ka iksir ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah ieu insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh horenganan urang ngemat nu boga iksir yakni Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam ialah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula Haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantak ya terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngaji wi mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq.